Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kadulur-dulur anu di lebur oge baraya anu di kota mugi ngrasa rehat rageng milik tur aya dina tang tayunganna Gusti. Urang ayeuna nuju aya di Cibogo oge di Cibogo ieu aya acaranya eta Goong Renteng. Sejarah-sejarah Cibogo nya oge panumukan-panumukan aya di Cibogo urang sepil hiji-hiji ayeuna aya keur di Pasar Renteng teh nya. Kaleresan di dieu teh euy can buka gitu di Pasar Renteng ieu teh, tapi biasana sabulan sakali Pasar Renteng ieu seueur acara gitu. Nah, menarikna Pasar Renteng ieu teh nya di tengah leuweung pasarna teh nya oge kaunikan-kaunikan aya di Cibogo disepil di Pasar Renteng ieu tiasa dipeser mung aya transaksi anu unik. Transaksina teh urang ngabeli heula si koin eta, koin perunggu. Ngabeli heula koin perunggu nya, terus ngabeli. Nah, urang teh satuker sareng anu kurang dipikahoyong di Pasar Renteng ieu. Kitu nya urang engke lah ngaramekeun Pasar Renteng ieu nya. Hayu urang babarengan, urang ka ditu heula ka tempat anu kerame-ramena di Cibogo ieu. Kabupaten Kuningan ternyata seueur kabudayaanna, seueur ciri khasna urang sepil hiji-hiji termasuk di Cibogo ieu. Let's go. Urang ayeuna langsung ke tempat lokasinya, urang ngariung munggulung saderajat satu lingkaran berbicara tentang masalah ketahanan pangan, berbicara tentang kebudayaan, dan juga kita tonton anu kerame di Cibogo ieu nya eta nya intina syukuran bumi lah gitu nya. Let's go bro. Ayeuna urang asup kana acara inti nyaeta acara sedekahan bumi teh di Cibogo ieu nya urang tonton di karense jeung deui posisina nya ieu di Cibogo teh acara sedekah bumi anu memang tos turun temurun setiap tahun nya urang ningali raramean jeung we ti Kuningan di mana-mana kumpul di dieu, bahkan tadi aya ti negara Zimbabwe. Geus ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Nah, ayeuna di acara Cibogo ieu, di acara sabumi teh atau syukuran bumi teh keur aya makan-makan. Nah, kunaon bet disebut itu syukuran bumi? Urang sagala rupana unsur di na taneuh. Jadi urang yang disebutkan sedekah bumi oge gitu. Tanda berjasana berterima kasih terhadap makhluk Tuhan, yaitu adalah alam dunia. Kita hidup di alam dunia dan juga berterima kasih kepada yang telah menciptakan alam dunia itu dengan segala hal yang pernah kita makan. Pasti unsurnya itu adalah dari tanah, dan tanah itu adalah termasuk unsur bumi. Yang kita makan adalah saripati bumi, dan di Cibogo dipraktekkan tanda syukurnya. Hebat nya eta karukum urang palalin terhebut rahayu. Pokoknya sakitu teh si babicag sampurasun.